Si Asep aya we di mananya kabut mau batur uling mah lonteng lah. Udah ganteng gini lah. Kemana ya Maliknya? Ngapain lu lihat-lihat? So kenal lu. Etanya telok-telok mirip si Asep, tapi piraku si Asep. Setelah anak itu kos pocong mumun. Kumaha mungkin ting saha eta mah. Ya nya si Asep nanya aya mah sampel jarem peuing kieu imah teh aya we nya Assalamualaikum bajigur rananya itu Bur si tamah ya keluar oh nya si tamah keluar kudu dicikanya nyeblak yuk Bur nyeblak yuk tuh hanya kan biji lah si kudang naon sih mah kudu kitu ngobrolna naon itu nganggu wae keur kitu we mun mah naon yuk urang mulin yuk kemana yuk urang ka itu ka saung ya nyeblak nah nyeblak ya gitu ayo buat ayo tuh menit teh kitu sudah arek ulin teh padahal mah ieu heula si banget oke mending mah langsung ini kitu tuh si banget tuh dihandap tuh cai si teh gimana ya saung deui aduh orang tadi nomor ka dia sorangan iya nanti batur ngobrol di dia teh saya nyamper maneh tapi orang tadi di jalan iya ya kayak batur katanya tapi mirip maneh saha aya batur tapi mirip maneh tapi telak-telak mah mirip maneh sih tapi bahasana bahasa ini bahasa Indonesia gitu nih juga nama orang-orang kota juga nama tapi teuing ulin ka kebunnya teh aneh teh sugan teh maneh tadi teh ditegor bahasana beda cik urang teh bingung gitu gor jeung di setelan oge beda juga pocong mumun sih aya jelema orang kota mirip urangnya sahanya persan urang mah teu boga kembaran da nyata mirip maneh tapi ditegur kurang bingung orang teh negorna gitunya da manehna bahasa Indonesia geningan urang teh bingung negor sieun lain maneh kitu saera-era kita urang atuh nah kumaha lain ditanya teh bisi orang-orang nu heueus teh tanya atuh coba da arek ditanya oge da naon kitu da tapi dah mirip lagi saeutik sih tina ina hongkul tapi dah make eta teh nanti upluk gitu teh jadi teu jelas tepat jelas jeung naon di kitu da mempersalahkan kitu atulah geus lah aya mah yang diuk di dieu ulang sahanya urang mah penasaran
padahal deui gitunya jelema nu ganteng ti urang tuh. Deui komono mirip urang. Komono mirip urang mah sok teh ngan di luar. Si eta mah di pugu banget mana mau pasaran loba teh murah harga noge tempo kemana di pasar loba nu mirip-mirip mana anu tukang bebersih tukang iya loba lah pokoknya mah mirip teh banget mana mau pasaran atuh Aing mah pasaran ya udah banget orang teh iya nanti ngaranna teh kos gorengan nih apal teh gorengan loba nu mirip sembarangan itu ngomong teh itu disaring geura saring kuno lemas tening nu jang kesik teh turun ini SD setelah diajakan ulin ke dia kalau ke HS geus di imah arek sarema tuh apa nanti ditikeun ngimpi kurang terek nanya ke kemari kumaha meneh pas nyoblos naon itu kemarin meninggalan nyoblos teh tuh orang tenggelan nya emang umur masih seberapa orang mah 12 tahun 12 tahun di mana saya sana meren 12 tahun tehnya kami itu mah ngomong ke sembarangan jahit syariah sama sare sana nyeblok yuk lalu tuh hitam karena nyeblok mah segut anjir langsung udang gue duitnya tuh aya duit mah wah sok tuh baikin orang hiji ya orang hiji naon sekali deh orang hiji make duit mana helangan talangan kedeng ngedang nekot lah duit nak kita mah anjir saya itu gelis ini gelis ya Sep mana itu tembok itu benih bodas sini tuh ngagangnya juga yang kayak gading naon gading doma gajah gading mah doma mau gadingan aya ge daging bukan sete doma oge naon ini nu dina ieu teh naon teh ceuli kuping kuping enggak mencel nih kan bahasa Sunda mah kudu lemas meureun